teteh-teteh upami aya permasalahan saya nama curhat nak ka sesama istri deui anu yuswana saluhureun urang gitu, saluhureun teteh. Sabab naon upami teteh curhat atau napi sharing naon anu jadi permasalahan teteh ka pameget sok sanaos yuswana saluhureun teteh rada rareukeut tah hanapi omongeun. Kadang-kadang bintik-bintik asmara teh bisa datang gitu teh, bisa jadi penyebab awal munculna perselingkuhan ge tidinya akibat teteh sering sharing, sering curhat masalah pribadi atau napi rumah tangga ka pameget anu dianggap ku teteh jalmi anu bisa negerkeun hati teteh. Sok sanaos yuswana saluhureun teteh dianggapna best friend, padahal dina perkara hati mah salerosna pangulah-ulahan sharing ka pameget sok sanaos saluhureun yuswana pangulah-ulahan eta teh. Upami aya permasalahan mah boh permasalahan keluarga rumah tangga sok pilarian saderek atau napi rencangan anu minimal yuswana di atas teteh tapi istri sesama istri gitu.